Saleresna Tri Tunggal ieu patula patali sareng pribadi Gusti anu ngawanohkeun mantena ku anjeun ngalangkungan kasaksian anu diserat ku badega-badega Gusti dina Alkitab. Upami Tri Tangtu ieu langkung patula patalina kana kanagaraan nyaeta ayana perbentenan tanggal waler dina ngarorok nagara. Tri Tangtu ieu anu janten filsafat tradisional diawitan ka Maharaja Tarus Bawa di Kerajaan Sunda. Ieu mangrupi raja anu munggaran di Kerajaan Sunda. Janten anjeunna ngadegeun Kerajaan Sunda. Anjeunna ngawanohkeun nyaeta patali sareng Tri Tangtu ieu. Leres tilu anu tos tangtu. Ku anjeunna ditegeskeun aya falsafah ratu atanapi prabu, itu oge falsafah rama sareng falsafah resi. Anu kaangos dina kungan fragmen carita parahyangan. Kumargi ieu disebutkeunna Tri Tangtu di Buana. Anu dimaksudkeun Buana ieu nagara.